teu beda we sapertoskeun netepan sunat maghrib, qobla maghrib, ba'da maghrib. Sanajan tos salat maghrib teu netepan sunat, netepan maghribna dihukuman sah. Ta ieu teh statusna pasunatan. Ari pasunatan mah diganjar lamun dipigawe ngan teu disiksa di mana ditinggalkeun. Ngan lebar lamun kana naon maeng, lamun disapertikeun ngalakapol aya nu murulup ning henteu naon, henteu napal naranggeyan, lebar di pulungan. Ta ari kana kapol mah lebar nya. Ari sunat ba'da maghrib atawa ba'da isya mah teu purun. Sabab naon? Sabab teu katingali ku urang naon kauntunganana. Asa untungna tah gitu. Jadi teu purun gitu hawana teh. Pasunatan haji sareng umroh lamun teh mah diringkeskeun aya 7. Hiji ifrad dina lampah haji heula memeh umroh. Aya istilah haji teh haji ifrad. Ari haji ifrad teh haji heula memeh umroh. Engke dicontohan di payun janten umrohna tawaf sareng sa'ina dipandeurikeun, nu diheulakeun manaon? Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, ngabalang jumroh Aqobah, ula sareng wusto. Istilahna ge geus rada rarieut nya urang. Tuluy eta kaduana maca talbiyah. Ari talbiyah teh naon? Lafad labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Lamun make nada masuk jadi babarinya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sok ngaguruh nih. Ta eta teh hukumna sunat. Urang mah keur barusuheun moal maca labbaik. Bet mangga-mangga wae teu mantak jadi teu sah ibadah hajina, teu sah ibadah umrohna. Jadi wae sanajan salila keur umroh urang mah ngabetem batur mah labbaik Allahumma labbaik urang mah kieu we. Sah nya umrohna sah, ibadah hajina sah. Da eta mah hukumna kumaha? Sunnat nya. Dina keur ihram tong reureuh. Tong reureuh teh kumaha eung? Tong eureun-eureun salagi kuat mah saserakna labbaik Allahumma labbaik, labbaik la labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Biasana nadana teh nu eta. Sing tarik eta talbiyah mun istri mah lalaunan. Keur pameget sunatna ditarikeun teh satengah ngagorowok nya. Labbaik Allahumma labbaik. Tah eta keur pameget sunat keur istri mah ulah tarik teuing. Sunatna lalaunan berarti kumaha? Lalaunan teh henteu berarti dileutikeun sarana ge labbaik Allah. Teu sanes kitu maksudna, tapi biasa we. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tak kitu lalaunan teh. Cenah bade ngiring tarik mangga-mangga wae nya. Ngan ku dibere kesempatan sunat lalaunan teh justru keur istri mah jadi kauntungan. Naon kauntunganana? Bisa loba henteu kaburu naon? Teu kaburu serak kitu nya da lalaunan teh. Dua tah. Tilu kamana? Tawaf kudum dinamian tawaf anu bareng datang kota Mekah diasupan eta tawaf kahurmatannya. Sunat nalika lebet ka kota Mekah ngalaksanakeun tawaf namina teh tawaf kudum. Ari tawaf kudum teh tawaf selamat datang, tawaf wilujeng sumping. Dinu hajat mah wilujeng sumping teh langsung nguriling ka mana?
kaparasmanan ta ari dieu teh mah ngurilingan Ka'bah. Ieu tawaf kudum teh sunat sanes ngan saukur nu haji atawa umroh wungkul, termasuk maseuing sanes haji sareng umroh ge. Contoh ka Mekahna teh rek dagang, rek bisnis, rek ulin, wisata religi ya. Ayeuna mah jadi alus ngaranna teh wisata religi, geusina mah ulin nya eta teh, atawa rihlah. Ari rihlah teh naon? Ulin hartina mangan lamun make bahasa Arab mah jadi gaya gitu. Para santri sedang melaksanakan rihlah ke pantai Pangandaran. Ngojay maksudna mah eta teh. Tos. Tuluy. Kajaba teu disunatkeun teh anu haji datangna ti wetan. Ti wetan teh timbelah mana di belah Madinah, berarti kadinya teh engke tawafna murut tawaf ifadah, berarti tawaf sunat nama henteu ngan langsung kana tawaf ifadah, sabab ari tawaf ifadah mah tawaf rukunnya. Saterasna kemana ieu teh? Tambih pasunatanana anggoan dina ihramna anggoan anu bodasna tawa nu weutehanana sunat. Sunat nu bodas, sunat nu weuteuh, berarti sanajan teu bodas bari henteu weuteuh jadi wae nya. Ngan ari urang marek teu weuteuh kumaha da kadituna oge kakara. Arek umroh deui bulan hareup da meunang deui kain ihramna nya beda. Anu ti heula mah geus dipake simbut nya. Arek make nu ti heula dan nu anyar ge aya gitu. Barina ge ari urang Indonesia mah sok aya naon nya rasa gengsi lamun make nu urut teh boro-boro ibadah haji jeung umroh sakalian kanu hajat wae kan baju teh weuteuh tapi geus dipake kanu hajat poe kamari di tetangga tak jadi mung gitu, tak padahal mah eueuh nu merhatikeun meureun. Tos teras sunat ngaleueut cai jam-jam sawaregna bahkan leuwih ti wareg geus pak meureun nya geus teurap terus we di ditu mah gratis ieu nya. Sunat eta teh ngan ari geus kira-kira arek utah mah eureunnan nya eta mah geus leuwih ti wareg pisan. Ta ieu mah kasunatanana tos we sawaregna bari ngaleueutna madep ka Ka'bah.